ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dek dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehna terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempet kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyanangan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga ku ari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus cinciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuat nanya paling gaen dibere hatena geus juare geus julid tenaga sulit Ustad Pajae kemana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat dan teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya ku siapa ka jati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung aduh geus boa mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapak hayang cai baik nyokot bae sih kos begeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum masyaallah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg
dicoba liya beluakum nggak dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata teh masyarakat luar biasa. Ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocode henteu geus langsung bae nya mah ieu mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu jeung nu leutik Masya Allah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liya beluaku dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicoba da ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat liya beluaku Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih keur diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa kuari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak atuh sia naonan atuh kamma ge bager kamma abah keur sehat mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deui kuari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liya beluakum Masya Allah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur pakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap jasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudna liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab kancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mo balago yakin jasa
Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehana nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga nanaon ibadah barang boga nanaon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah ekernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah bae nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan yeuh lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat bae bakal diberena sari'ul hisab urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip sip 2 nya deh geser. Oh, malaikat peting, malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting. Ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin. Malaikat pencatat. Ta eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali 3 hiji ketika urang junub. Ketika orang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing embung ka tempat bau-bau kos kitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngisingna karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana embungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah wah beres eta malaikat embungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing menele-nele kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyanakeun nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang ولا تزر وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر moal bisa nanggung nafsu awak-awakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di peap bam
balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia be di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangmaokeun teu bisa eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditembelkeun ka urang dosa urang ditembelkeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kuat teh ya kahadeannya nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh saektar makan iman kali 5 juta pan semeterna beuh poha jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleukeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae ngeuleujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mentek ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong
ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sabira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu nenangkeun pikiran bae geus dah geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya posan hendak lompat ka mana aya catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pada eta hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejut bae geugeuran maksudna deuk ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran ge puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui kumaha cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibun naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra ha summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pa ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya sia teh pas ini kunaon nah urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pas ini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah oh tuh nu pas ini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep paje kana si Rudin kemah bangun tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh di pasinikeun itu batur keur pasini kula menungguan lawang sorga dibuka
Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ya wayahna cek kieu. Senang kuari mah sombong ge cek kieu. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki. Gawe naon teh mah ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur ke segala rupa Allah. Ye sagedeung deui ieu deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh, aing henteu hanjaka teu kosia we ki. Ye, kuari si hanjaka. Baheula masih aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Wari kakara kerasa Gusti ya. Engke bakal yang jadi aki-aki. Anu nurut teh anu jumana isuk bae menuju mana setengah 12. Tapi setengah 12 ge lumayan kene sih, endog-endog bae meunang. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadima wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, alladzi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrutkeun, nek dicilakakeun. Allah mimpin ka eta nagara nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah dek gabereskeun eta nagara statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya. Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, ulah tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu pan kos itu teh kajenting di halangan ku bae moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe endahan kiai ngajakan ka awewe atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup deui gua ledeg jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal ki pudel be empot-empotana aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem bae. Aduh, masyaallah lainnya na bae loba tuh kan yes eta asal ku Allah deuk dijadikeun pemimpin kan Kangjeng Nabi ke kos gitu di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikatna menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngara wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk
urang ka dieu ye kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese berarti Allah endek ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana endek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardh Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teh urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan Cina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganana hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan ayo argumentasi nu ieu imam memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat maboga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteu nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keula nu geus ka dieu hese di ka dieu keula lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana tetep bae lebih mengarah kepentingan kuari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan teu saluluguna dukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge aya kepentingan kajeun kumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab tai kepentingan ieu lah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan aya nu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tambah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karuan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako
pikiran orang kan maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilang tidak wa akhirun bilang tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dinya tak istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel guna sia ngaji istirahat teman kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuhan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahat kan Masya Allah orang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu naon ngaranna okos belantara urang lempang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ke masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain kitu wah eta jenama overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge we ieu geus make nguing-nguing ieu make patpal geus kudu kitu teu ya patpal mah aing mah kana kadeuleun tolol teh panjenengan we eta da satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah Masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah Masya Allah matak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah
ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby Benz kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu. Hayang ka mana sih cak Allah teh? Abdi mah hayang ka Mekah. Hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tah dideuketkeun kan lawa eta Baitullah. Kira ngalengka jeung Allah mah babarias. Ya Allah, mobil geus nilaian, kapal nilaian. Naon sebab teu kudu ngabensolan. Teu kudu ngabensinan teu kudu, ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy. Geus datang ke Mekah kuari yang mah deui cak hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah. Apaan keur jeung aing si rindu ka anak. Ka pamajikan meureun, ya gitulah. Dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapakala cara Syekh Mansur atau dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun teh leka tek datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung kajen kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh. Wah, makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu macam mah. Ayo geus deukeut jeung Allah mah ngeunaheun jas. Masyaallah karim. Lamun tuan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya. Bisa kos kitu teh. Gusti bahasa gala-galana. Ya Allah, tinggal urang kadeukeutkeun Allah. Deukeut jeung Allah miceunnan dunia tah. Nah, mata cek tadi ge istirahat mata gampang, istirahat ceuli gampang, istirahat awak mudah. Nihil tah kos kitu mah. Istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun. Mun eta geus bisa mantep. Mantep, orang dakwah ka Gusti Allah. Ngajak melalui Al-Qur'an hadis. Ketika aya nu mawakeun proposal, tidak, saya sedang istirahat. Mabur sia ka ditu. Leutik. Istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat tidak geus kitu. Tah lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuan Abdul Qadir istirahat angan-angan, istirahat pemikiran selain Allah, karak cekas ujianna. Eueuhna naon. Nah, balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard. Anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah, penggede, pemimpin raja-raja. Khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ning ngagantian man badau berarti mimpinnya na. Sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat. Aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah, justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum. Maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum
nu dibikin ku Gusti Allah ka anjeunna di dieu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia pada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempat kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuari ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi mana aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan ku dah nanya paling gaen dibere hatena geus julid hatena geus julid ustad Pajaen kemana bayi pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua keur wani sapeker ngizinkeun mesti lo ngaji masalah nanya tilok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai sholat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka Jati kan nelayan ditanya kok siapa ka Jati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih nu di imah leteng hideung aduh geus boa mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapak hayang cai baik nyokot bae sih kok sebegeleungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu ka caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeleunan mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang mantep kadeleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan nuduha kaburu ngaji kaburu sholat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan yang keur susah barang jadi kiai
jengletik Masya Allah ngariung tadi berkatan marah halo iba jadi Kiai mundar kudu loba bae dengan dan lain sebagainya wajak Allah ditambahan predikat Kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati tepuguh nu diperjuangkeun na iring-iringan nu kos karait oh liya beluaku dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieu lah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah kitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat iya belu aku Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak sia naonan ka emma ge bager ka emma abah ai keur sehat mah emma beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku ari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liyabluwakum Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fima atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mau balago yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu bogana naon ibadah barang bogana naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah bae kuat ibadah kerja di rakyat gara ibadah kerja di pejabat gara ibadah bae nah ibadah disadiakeun wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang ku ari nu dicobana baheula keur susah ku ari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat ku ari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri ku ari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudnya kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae
anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Ya, lamun tamat cobaan anak urang teh kitu nurut ke Gusti Allah taat bakal dibere Ghafurur Rahim. Lamun maksiat teh bakal diberena Sariul Hisab. Iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkan pikiran-pikiran urang tina duniawi, dimantapkan keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantap istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala.